Ya, kita pantau kembali ya perkembangan Bogona euy. Akur lagi euy ayeuna mah. Sebentar lagi kayaknya ini teh mau mijah euy. Tuh, teo. Dikarenakan ini teh sudah mulai rada akurnya. Lagi proses perkenalan dulu euy. Sepil mana jantanna euy. Masih euy. Tapi ayeuna mah geus tidak terlalu agresifnya euy bikangna tuh. Bikang da ieu euy bureuteu tuh. Bureuteu buleud jadi ieu jago nama ataupun jaluna tah panjang tuh lenyotnya bisa dibedakan tuh secara signifikan ya tah secara logika tuh set. Jadi ini yang jantan, yang itu yang betina tuh sudah mulai bureuteunya. Sepil jantannya bagaimana cenah ge euy tah kita sepil ini penampakan jantannya jadi rada panjang euy jantanna nama sementara bikang nama eta teh rada gemuknya dari segi kepala juga rada sedikit bisa dibedakan euy. Tuh jadi anu jantan mah anu ieu tah rada mebernya anu itu mah rada mancung tuh ataupun rada lonyot nya rada lonyot euy. ah Sekian lama kurang lebih tadi teh sabaraha jam euy diasupkeunana teh jam 7 nya kurang lebih 10 jaman lah. Alhamdulillah akur. Tuh eceng gondok we kuat awur-awuran euy. Geus dirarapih oge teo hao. Aduh, masih proses euy. Urang bebener heula eta tuh eceng gondokna heula kewe heula euy. Nah, jadi ini penampakan jaluna euy, tapi saya teh tidak tahu ini mah cuman sekedar iseng-iseng saja nya. Disatuin euy. Tapi lumayan aya perkembangan tah set set teo teo. Oh, jadi kalau mungkin ini teh sudah berjodoh meureun lamun sudah begini mah euy. Dikarenakan tidak diaradunya. Au. Mana itu eceng gondokna tuh? Kuat awur-awuran euy tadi mah. Ieu nya tah. Tah. Tuh, jadi begini kalau sudah ini mah tah penampakan betina mah tah. Jadi jago nama panjang euy tah. Bro. Urang sepil jagona. Jadi jago nama begini. Teo.